Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kantun dalil akli. Dalil akli Allah teu ngabutuhkeun kantun eta. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil akli Allah teu ngabutuhkeun kanu nyieun eta kieu pek hartikeun. Mangga dalil akli Allah teu ngabutuhkeun kanu nyieun eta kieu pek hartikeun. Lamun Allah butuh ka anu ngayakeun, nu ngayakeun Allah ge tangtu butuheun. Lamun Allah butuh ka anu ngayakeun, nu ngayakeun Allah ge tangtu butuheun. Kanu ngayakeun deui terus tumali jadi daor tasalsul muhal cek akli. Kanu ngayakeun deui terus tumali jadi daor tasalsul muhal cek akli. Ari Allah anyar mustahil cek paham, sabab tadi ngadeg dalil sifat kidam. Ari Allah anyar mustahil cek paham, sabab tadi ngadeg dalil sifat kidam. Dalil akli Allah teu ngabutuhkeun kana tempat eta kieu pek apalkeun. Dalil akli Allah teu ngabutuhkeun kana tempat eta kieu pek apalkeun. Lamun Gusti Allah butuh kana tempat, tangtu Allah muhal qudrat jeung iradat. Lamun Gusti Allah butuh kana tempat, tangtu Allah
mual kudrat jeung iradat. Ari Allah teu kudrat teu iradat eta muhal sababna wujud makhlukot. Ari Allah teu kudrat teu iradat eta muhal sababna wujud makhlukot. Dalil akli Allah teu ngabutuhkeun kanu nyieun eta kieu pek hartikeun. Di dieu Kiai Musonib nerangkeun dalil akli Allah teu butuh kanu nyieun. Di dia masih ngabahas sifat qiyamu bin nafsi. Saur kamari Allah wajib akli kasifatan ku sifat qiyamu bin nafsi. Hartosna qiyamu bin nafsi aya 2. Logat harfiah nama Allah jumeneng kalawan datna. Han lamun dihartoskeun sakitu bahasa teu ngartos urang. Naon maksudna Allah jumeneng kalawan dat teh? Aya 2 pihartieunana. Hiji, dat Allah ayana teu butuh kanu nyieun. Kadua, dat Allah ayana teu butuh kana tempat pikeun ngancik. Tak kitu, Pak. Jadi urang ulah nekatkeun Allah teh butuh kanu nyieun, beda jeung urang. Urang mah ayana teh butuh kanu nyieun. Naon sababna? Tadina teu aya, ayeuna jadi aya. Jadi butuh ka batur. Urang teh keur minahkeun tina teu aya kana aya. Leres Kang, sok. Urang bisa teu pindah sorangan tina teu aya kana aya. Mun teu diayakeun ku Allah urang aya moal. Moal Kang. Jadi urang aya nanti ku Allah diayakeun. Artina nu mindahkeun tina teu aya kana aya urang teh Allah. Ta urang mah butuh ka baturnya eta Allah. Butuh kanu sejen pikeun ngayakeun urang. Ta Allah mah ayana teu butuh ka anu sejen keur ngayakeun Allah, kitu kan? Sabab lamun Allah butuh kanu ngayakeun Allah berarti atuh Allah tadina teu aya. Sanggeus diayakeun ku nu sejen Allah jadi aya. Lamun kitu lain heubeul Allah teh anyar ngaranna. Da ngaran heubeul maka ayana teu kapiheulaan ku teu aya eta heubeul ngaranna. Kade ulah ngamanaan heubeul seperti urang. Ieu kopeah heubeul, ieu kopeah anyar, asa kitu lin. Kopeah heubeul mana? Ta ieu berarti meulina bareto ari nu ieu mah anyar keneh. Ta sanes kitu masalah heubeul jeung anyar di Allah mah kade. Allah kasifatan ku sifat kidam, hartosna kidam teh heubeul. Mana heubeul teh paling pedah geus lila jamana lain ka Allah mah. Heubeul teh ayana henteu eueuh heula, eta mana heubeul. Jadi sanajan zamana geus heubeul lamun ayana eueuh heula mah anyar ngaranna Kang. Jadi ari urang mangahartian anyar teh pedah anyar waktuna, makna heubeul teh pedah geus heubeul waktuna, pedah geus lila. Tadi Allah mah Allah anyar, Allah mustahil anyar, Allah wajib heubeul. Mana heubeul di Allah mah lain pedah geus lila waktuna, tapi ayana henteu eueuh heula. Harti anyar naon? Ayana eueuh heula. Urang geus sabaraha tahun aya? 60 tahun. Cek budak kamari mah heubeul urang teh Kang. Tapi sabenerna
cek hukum anu tadi hukum akal mah urang teh anyar karena naon ayana eueuh heula tah kitu kan. Jadi nekadkeun Allah heubeul teh Allah ayana teu aya mimitina hartosna ayana teu eueuh heula. Kunaon teu eueuh heula? Da teu kabarengan ku zaman Allah. Aya anyar jeung heubeul mah nuduhkeun kana yen eta teh zaman. Di Allah mah teu aya zaman. Kulantaran teu aya zaman, maka teu aya bahasa heubeul di Allah maka. Sabenerna mah da ari heubeul mah zaman sanes. Kamari zaman sanes. Zaman. Ayeuna zaman. Isukan zaman. Ira ka Jakarta isukan. Berarti nuduhkeun kana yen aya zaman. Jadi di Allah mah teu aya isukan, ayeuna engke isuk paneuri heula teu aya sabenerna maka ieu mah bahasa urang ka Allah. Allah teh heubeul cek urang ka Allah. Di Allah mah eueuh bahasa heubeul. Naon sababna? Eueuh zaman. Matak makna heubeul di Allah mah lain zaman. Naon atuh? Ayana teu eueuh heula. Sanes zamannya kade. Beda jeung urang nyebutkeun kopiah anyar, kopiah heubeul eta mah aya zaman kan. Ari kopiah aya zamanan, aya. Ari urang aya zamanan, aya. Si Akang 70 tahun, ari kuring 70 tahun. Berarti tahun teh nuduhkeun kana aya zaman. Di Allah mah teh zaman Kang. Nyebut heubeul teh kade Allah heubeul berarti Allah ayeuna geus lila. Sanes gitu kan? Ayana teu eueuh heula. Allah mustahil anyar. Naon manana Kang? Teu kaharti ku akal mun Allah ayana eueuh heula. Tuh. Jadi ari sabalikna heubeul anyar, bener kan? Sabalikna heubeul naon? Anyar. Ari makna heubeul ayana teu eueuh heula. Ari makna anyar sok jawab ku Akang. Sabalikna, naon sabalikna? Aya eueuh heula, sabalikna aya teu eueuh heula. Tuh begitu. Punten Kang ya, ari ngaji tauhid kudu mikir ya. Batak disebut nate ilmul kalam. Ilmu tauhid teh Kang. Lamun urang ngaos tauhid teu mikir moal paham-paham Kang. Tumanunutan we pardudu aya genep geus teu dipikir ke. Paya katalar genep we pamari nalar genep mah ilah. Sanggeus 5 genep lian gitu kan. Apa? Tapi ngaos tauhid mah Kang kudu kapaham. Cukup ngupingkeun hungkul kudu kapaham. Jadi heubeul anyar keur di makhluk mah tuduh kana aya zaman kopiah heubeul kopiah anyar. Ieu mah geus 7 tahun, ieu mah kakara 3 minggu. Tuh kan tuduh kana anyar. Di Allah mah teu aya minggu, teu aya tahun. Da teu kabarengan ku zaman. Mata ka Allah mah teu aya bahasa ari Allah geus kolot can. Teu aya. Beda jeung ka aki urang. Urang nanyakeun batur. Ya, ari aki ujang geus kolot can. Nah, nanyakeun geus kolot can teh nuduhkeun kana yen dibarengan ku zaman. Kartos Kang. Ari ka Allah bisa nanyakeun ari Allah geus kolot ngora keneh. Teu aya. Da di Allah mah teu aya zaman. Matak teu aya mimiti, teu ari mimiti mah zaman Kang. Allah aya mimitina, teu aya mimitina di Allah mah teu aya zaman. Ari eueuh jeung aya nuduhkeun kana yen zaman, zaman aya, zaman eueuh. Bener zaman Kang. Eueuh jeung aya teh zaman nuduhkeun. Itu eueuh aya kamari mah kijae teh aya. Poe Kemis ayeuna mah poe Sabtu eueuh. Berarti poe Jumaah aya. Bener Kang. Jadi nuduhkeun kana ayeuna zaman kijae teh aya nangan sapoe, poe Jumaah hungkul. Datang Sabtu, datang Kemis, mulang Sabtu. Berarti ngan sapoe ari poe zaman karena. Kapaham teh Kang? Akan we rek hareureung teh lah, rek diterangkeun mah. Da kudu kapaham Kang. Ngaji tauhid do wayahna kudu mikir. Mantak ngaji tauhid mah kuas nuar jati. Teu as mimitina komo ka jerona, bener kan?
Ngaji tauhid maka waduh ieu teh tauhid tingkat dasar ieu teh kan. Mun sakola mah sakola dasar. Tingkatna perguruan tinggi mah tauhid. Wah, kang lain kieu. Boro-boro santri kiai ge loba nu puyeng. Bener. Ada tingkat perguruan tinggi ya tauhid kan. Ieu mah tingkat dasar, ari dasar mah SD bener. Sekolah dasar sekolah S. Tah ieu tingkat SD ieu. Tauhid ieu teh. Waduh aing kakar tingkat SD geus lieur ieu teh. Wayahna lieur ge kudu diaji. Sabab naon? Lamun teu nauhidkeun Allah ngaranna musyrik. Di mana musyrik iman batal. Batal iman ku musyrik. Batal. Nu ngabatalkeun iman teh hiji murtad, kadua kufur, katilu musyrik, kaopat sak. Mang batal iman. Bener kan? Batal tauhid. Ku mang batal tauhid, batal iman. Ku musyrik batal iman. Ku kufur batal iman. Ku murtad batal iman. Kartos kan? Kadenya boga iman ulah dibatal-batal. Bisi aya nu opat di urang geuwat buru-buru piceun. Jawab naon ngabatalkeun iman. Tak gitu kan. Ya tingkat dasar, mau tingkat luhurna waduh. Beda jeung ngaji ilmu alat. Mun di pesantren ngaos ilmu alat mah mimitina hese ka dituna babari eta mah. Ari ngaos tauhid mah mimitina hese komo ka dituna. Tapi lain nyingsieunan Kang. Atuh kitu mah ajengan mah ngaji tauhid akhir hese mah. Udah hese-hese ge kudu diaji. Sabab lamun teu nauhidkeun Allah ngaranna jalma musyrik. Ari jalma musyrik ibadahna moal ditarima ku Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Musyrik bahaya. Oh, banu ka Mekah ge ngadon musyrik. Ari musyrik aya 8 sakabehna ka. Panjang deui wae kudu nerangkeunana 8. Ngan diringkeskeun 2. Musyrik jali, musyrik khafi 2. Ngarejeungkeun musyrik teh kan. Jadi ngaduakeun Allah. Ngaduakeun Allah kumaha? Ka Allah percaya teu percaya. Tapi boga deui kepercayaan lian Allah. Ka genderuwo, kana tali Roma, kana apel jin percaya. Kata musyrik karena begitu. Percaya mah kudu ka Allah hungkul. Itu ulah kalian Allah percaya. Lamun boga di kepercayaan kalian Allah, eta musyrik. Nyarane hate kudu ka Allah hungkul. Mun nyarane kalian Allah eta musyrik. Itu kan. Sok urang nyarane kana duit. So, reka Jakarta tenang, aing sabab duit loba. Berarti nyarane kana duit musyrik karena. Ulah musyrik kana duit. Itu. Tapi kumaha? Nyarane maka Allah. Nah duit dibawa geuning dibawa ya duit. Nah, bisa jadi Allah ngadohirkeun manfaat urang kana duit. Ya, jadi dohir manfaat ti Allah tina duit, bener ka? Rek naik bus sama boga duit diajakan. Dari boga duit diajakan ku naik turban. Bener. Nah, jadi manfaat boga duit teh karena ku Allah dimanfaatkeun. Itu kan. Tapi aya duit itu manfaat aya. Sok aya jalma gara-gara boga duit cilaka aya. Boga duit 10 juta. Pakai beli motor. Motornya ditumpahkan labuh di jalan. Bener. Gara-gara duit lin. Lamun teu boga duit malah meuli motor. Mun teu tumpak motor malah labuh di jalan. Jadi duit nyilakakeun urang teh bener. Ieu duit nyilakakeun ka aing. Bener kan? Si ibu ge sok aya nu boga salaki sanggeus beunghar leungit wae ti imah. Bener kan? Nepi ka cek si ibu aing cilaka boga salaki loba teuing duit teh. Bener. Eta duit teu manfaat eta ngaranna. Teu kabeh duit manfaat. Kumaha Allah? Mun Allah ngadatangkeun manfaat jadi manfaat. Mun Allah teu ngadatangkeun manfaat jadi madarat. Bener. So aya budak anu manfaat keur bapa aya, tapi aya budak nu madarat keur bapa. Bener. Teu kabeh budak manfaat kan.
matak suhunkeun putra teh anu manfaat gitu. Ya mau budak mahala kabeh. Boga budak tiluanana mahala, nuji di kantor polisi, nuji di RW kene calon jadi tersangka. Bener, madarat teh Kang? Madarat. Disebut mentak budak ge aya anu mahala, aya nu mahayu. Nu mahayu budak nu nyenangkeun kolot. Gara-gara budak beunghar kolot jadi senang, duit dibere terus. Ibu bisi pergi artos ditunak ku abdi di bank 10 juta. Mun geus PB jadi ku abdi diasupan deui. Manfaat mahala eta budak. Mahala, ieu mah minta duit wae, lamun teu mere duit dipunci tidungna. Di budak-budak mau bedog bener. Eta budak manfaat mahala. Mahala anu kitu ngaranna. Kawartos Kang. Manfaat jeung teu manfaatna makhluk Allah nu ngatur. Allah mere artos nu manfaat, Allah aya nu mere sakapeung Allah mere artos kadang-kadang teu manfaat. Bener kan? Matak nyuhunkeun rezeki teh anu manfaat, berkah. Ulah paya duit, Gusti lungsurkeun duit sing seueur ka abdi, nu penting duit teh bukan mah ulah Kang. Lamun nyiksa urang duit keur naon? Aya nu maot gara-gara duit. Aya mau duit 50 juta. Dijilti bang, diintip ku bangsat bener. Diudag kana mobil, ditodong di jalan. Itu kekeh minta duit, urang kekeh teu mikeun, ditemak urang maot teh, maot gara-gara duit bener. Mun teu moal duit moal ditemak urang teh bener kan. Duit aya nu madarat, aya nu manfaat, maka suhunkeun artos anu manfaat. Itu aya anu ripuh ku pamajikan aya. Aya, tapi aya nu senang ku sabab istri aya. Eta geus apa? Matak minta pamajikan nu manfaat keluar. Kartos kan? Nah ini boga keyakinan Allah nu ngatur makhluk sakabeh. Matak urang suhunkeun da butuh dunya teh butuh nu manfaat. Duit, dunia istri, dunia anak, dunia harta, dunia bener kan? Hartina dunia teh perkara nu aya di dunia. Eta dunia ngaranna. Pan perkara teh anu aya di dunia, anu aya di akhirat. Itu ya perkara nu aya di dunia. Urang butuh kana dunia, hartina perkara nu aya di dunia. Naon duit, naon harta. Tah mentana ka Allah anu manfaat. Sabab Allah bisa nyieun nu manfaat, bisa nu teu manfaat. Tah kitu. Ilmu ge nyuhunkeun anu manfaat. Ulah neangan ilmu nu teu manfaat. Aya ilmu teu manfaat. Aya. Jalma neangan ilmu. Sanggeus boga ilmu, pinter disebutna ku batur. Bener. Disebut pinter. Lamun neangan pagawe nu belum pinter. Pinter. Bener. Tuh. Tapi geus jadi pagawe. Testing PNS jadi we pejabat, korupsi, ujung-ujungna dina penjara. Bener, eta ilmu manfaat lain. Banyak ilmu manfaat kalah kali penjara cicingna. Ilmu manfaat mah jadi berkah. Sabab ilmu urang dunia jadi seueur, patur jadi karunyaeun sabab boga ilmu. Maka kayak ilmu nu manfaat, kayak ilmu nu teu manfaat. Ilmu nu teu manfaat, ilmu nu teu ngadatangkeun nu alus ka diri urang. Geus pinter urang teh teu meunang nu alus, meunang nu gor. Ayo. Sanggeus pinter, ayo pinter ge beda-beda Kang. Aya nu pinter kana perkara nu alus, aya nu pinter kana perkara nu goreng. Ulah paya pinter mentak boga budak oge. Muga-muga budak pinter anu ilmuna manfaat. Jadi kana perkara nu alus, pinter salat, bener. Gitu. Eta pinter ngaji, pinter adan, pinter ibadah, bener. Urang teu apal salat tasbih ya. Gitu. Nanyakeun ka si anu eta pinter, batur dibere manfaat. Kulantaran mere batur ilmuna, jadi dipikaresep ku batur eta ilmu Ari pinter maling doma kira-kira manfaat teu kan? Pinter korupsi, pinter maling doma, bener. Pinter-pinteran batur, aya
batur bika kata ripu dipinteran we batur kumanehna. Lamun jalma minteran wae batur rasa ketipu. Kira-kira dipikir resep ku jalma atau dipikir ngewa. Tidak sabab ilmu batur jadi ngewa ka urang. Eta sabab ilmu teman. Kapaham teh ka? Jam 5 separapat teh ka Garut tadi teh pangawesan pada Isya Kang Matak Pak Haji reut kana jam. Tadi di Cibaduyut tapi ka lohor. Deui ka Rompok jam 2 istirahat sakedap tuluy ka dieu. Gitu. Matak ibu-ibu geus atoheun mun ajengan ka Garut malila ngajina cek kitu teh. Ari ngaos Bu, mending lami mending sakedap. Mending sakedap bener. Taraina yang lami ngaos metara bener. Naon sababna? Atuh ka buktikeun we lamun diperekeun ku ustad ngaos sok atohin. Minggu hadeul pere atau itu ayeuna ge terakhir ngaos di dieu memeh Ramadan. Sabab Ramadan ku simkuring kabeh nu 38 pangajian di 7 kabupaten rutinan simkuring diliburkeun sadaya. Kayak mulai dari bulan Hafid. Oh, bapak-bapak geus atohlin bulan hareup moal ngaji ayeuna. Eta ciri teh hayang lila ngaji maka. Da abdi ge kukuiran ka mana ngaos can manggih hayang jalma ceurik hayang lila ngaji can manggih abdi. Mun diperekeun kabeh sok atoh. Tak kitu kan ari kana ilmu mah jalmi teh beda jeung kana artos. Mana? Mun ngaji lila teuing mustami sok kukulutus. Tapi lamun mere duit loba teuing aya bejalan nu kukulutus. Atoh we nu aya. Lamun ajengan rek ngaji sajam ternyata 2 jam insyaallah mustami mulihna kukulutus. Goblok ajengan lila teuing ngajina ya aing ka ripuh cangkeul. Tapi lamun masihan artos seueur teuing aya nu kukulutus dipasihan seueur teuing. Atoh we nu aya nya Kang. Rek mere 1 juta tapi jadi 3 juta. Kukulutus mah. Atoh we nu aya bener. Jadi jalma teh mayoritas kana ilmu teu sapertos kana artos, leres. Kana ilmu mah teu ngarasa butuh, ari kana artos mah ngarasa butuh. Bener. Tah kitu Kang. Eta mah sararea ge kitu, di mana ge dikasih ke sarua kitu kan. Lain orang Bandung hungkul, lain orang dia hungkul kade. Tak ngaos metong panjang teuing. Sedangkeun ke magrib ari pira aku ngaji nepi ka magrib. Nanti jam 4 mah 2 jam ngajina pan, ari jam 5 mah paling ge sak jam atuh. Bener, mah sabaraha. Tapi ngaos sak jam bulan Rajab mah alhamdulillah. Sabab bulan Rajab mah untung. Ayeuna sanes Rajab bulan Sa'ban untung ka cida. Sabab Sa'ban ranking kedua, Ramadan sayyidus syuhur Rajab bulan teh Ramadan. Hari nu kaduana Sa'ban, nu katilu Rajab. Tak kitu kan? Rajab ditinggal 70. Lamun sedekah 1 juta dina bulan Rajab sarua jeung 70 juta di bulan Syawal. Untungnya mau bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban mah lamun sedekah 1 juta dihitung 700 juta. Aya nu sedekah 1 juta ayeuna Sa'ban aya. Sedekah ka bapak ieu 1 juta dihitung mere 700 juta. Akang ayeuna ngaos ieu bulan Sa'ban sanes. Kamari di Sa'ban. Ayeuna bulan Sa'ban. Ngaos bulan Sa'ban mah akang sakali dihitung 700 kali ganjaranana. Waduh, hebat Kang. Sakali ngaji ganjaranana 700 kali. Oh Kak, mantak untung ngaos nu ayeuna mah. Manggading pereng ke kaharupna ke ditu. Ke manggih-manggih bulan Dzulqa'dah we ke. Mulai dieu teh biasana bulan Hafid Pak. Sabab ari bulan Syawal mah Rajaban. Tapi simkuring mah teu pereng ngajina Kak. Digunta-ganti wae jalma teh judulna. Kamari Rajaban, nepi ka ayeuna ge Rajaban. Itu Isuke simkuring di daerah Cakacuba di Sumedang kaji pangaosan di pesantren Kiai Haji Solah Pairbo Rajaban kene Kang. Eta geus Sa'ban ge hayang Rajaban dihijikeun parang ke kieu Rajaban teh buruh Rajab 70 buruh Sa'ban 700 jadi 770. Wah untung eta.
Pinter jaman itu kan. Dikaitkan kana Rajaban 70 ari dilaksanakeun bulan Saban jadi 770. Sedekah 1 juta sebagai 770 juta. Matak membangun sedekah kami toha ayeuna. Mere 1 juta teh sebagai 700 juta. Untung. Fungsi mereka kami toha 700 juta. 1 juta mah osok. Hebat ayeuna mah. Bade enggak tos maos di dieu sedekah kami toha 77 juta 1 juta 700 juta. Pajengan cenah kumaha lamun Rajaban bulan Saban kahajeun teu naon lah. Hitung-hitung jamaah takhir mun salat maka. Osok lain lohor dibawakan asar ari musafir. Osok daling teh yang Rajab ngan ajengan teu kebagian ieu teh mutar we ka ditu ka dieu. Waduh datang Ramadan, komo Ramadan 1000 tikal. Malah dugi ka sakahoyong Allah. Ramadan mata kerajaan bulan nu ibadah dina Ramadan ku Allah ditikeulkeun 1000 malah rasa kahoyongan. Jadi lamun ngaos sakali dina Ramadan teh sarua jeung ngaos 1000 kali di lian Ramadan. Untungnya kan sedekah 1 juta na Ramadan sarua jeung 1 miliar di lian Ramadan. Mere kalapa hiji sarua jeung 1000 butir kalapa disedekahkeun dina Ramadan. Migawe salat sunat lain fardu. Sunatna dina Ramadan ganjaranana gede leuwih daripada ganjaran 70 fardu di lian Ramadan. Walah kah. Aya sunat dina Ramadan naon sih? Taraweh, sok taraweh nandieu. So, wah, ieu taraweh teh Kang ganjaranna waduh. Peutingan kahiji taraweh, sok. Ngan biasana pun geus peutingan 20 kali itu geus ragragan lalu peutingan kahiji pilu. Kadua beuki saeutik, katilu beuki saeutik. Geus tanggal 11 engke kari aki-aki hungkul. Geus tanggal 20 hiji eta kari aki-aki nu kolot pisan nu ngora keneh eueuh. Bener. Ari hek teh imam jadi imam ieu teh baratuk wae di tukang ditempot teh aki-aki anu geus ripuh. Nu ngarora geus selalu ngitu. Rag-ragan kan di jalan bener. Kahiji mah di tarawih dinu kahiji dihampura dosa kabeh ku Allah. Seperti neme lahir tina patuangan ibu. Taraweh anu kadua inung bapak mun nyanak iman Islam dihampura dosana ku Allah. Inung bapak urang nu geus maot nu aya keneh dihampura dosana. Budak anu taraweh nu. Untung tuh Kang. Untung. Tapi kolot kade ulah kos kapitalis mikirna. Anak aing geus tarawih aing moal. Soalnya di nuka dua pan can dihampura dosa aing can indung bapa kebae aing teh tarawih da anak tarawih. Ulah kan eta mah buruhan ti Allah. Pan urang ge boga bapa sarua bener. Berarti ulang lamun cicing aing pada bapa pada budak geus tarawih. Urang teh nyaha ka bapa. Tanggal 2 milu supaya indung bapa dihampura dosa. Malah aya nu leuwih hebat Kang. Ieu geus ngalikur. Yo, nu leuwih hebat geus ngalikur. Tapi mau dibejakeun tanggalna bisa dipilihan. Nah, yo Kang, ganjaran anu geus ngalikur mah aya hiji peuting, lamun salat tarawih teh ganjaranana 1000 kali munggah haji aya. Sok Kang. Matak aya jalma nu can munggah haji tapi datang ke akhirat memanggul ganjaran 3000 kali munggah haji. Sok. Anu di dunia ngarasa hebat aing 100 kali munggah haji. 100 kali mah leutik. Ku salat tarawih ge jalma fakir 1000 kali munggah haji, bener kan? Nu matak eleh nu 100.000 anu 100 kali munggah haji jalma beungar di dunia. Ku jalma fakir tarawih. Bener kan?
aya Kang kade kunaon ajengan teu dibejakeun we tuh bisi dipilihan cek simkuring tanggal 24 di tanggal hiji sare 24 hudang ke tanggal 25 sare deui bener kan jadi ngan sakali we hudangna tah bisi kitu bari teu mikir kudu cerdas kan yo sare we ayeuna pokona mangke ngintip 24 cek ajengan 1000 kali bunga haji sare tahun 24 hudang mikir hari ente kakara hudang ka 24 shot nu milu unggal peuting jadi ka 24 hari ente mah kakara kahiji lini ka 24 bener kan sebab kakara hudang kurang cerdas pikirna teh jalma teh ka kada jatuh di pilihan kan cara jadi geus bedakeun tanggal 24 malam 25 1000 kali bunga haji tarawih oh mau salat isya mah kan ulah kieu aing moal salat isya rek tarawih we sampai 1000 kali bunga haji salah deui mikirna salat isya mah kudu tarawihna cacakan sunat 1000 kali bunga haji salat isya mah tanggal 24 bisa jadi 100.000 kali bunga haji matak hebat kan lamun cekang jeung Rasul mun umat kami nyaho naon nu rek dibikeun ku Allah dina bulan Ramadan tangtu kabeh bulan diharapkeun ku manehna hayang jadi Ramadan beres kungsi urang mikir yang jadi Ramadan kabeh atawa tibalik Gusti mulai mah ulah aya Ramadanan mun puasa sok kan hayang jadi Ramadan kabeh mantak urang Mekah mah lamun geus tanggal ngalikur ka ditu asrul awakhir 10 poe anu terakhir dirinya nu di urang mah geus marema di pasar teh urang geus nyieun poe baju geus dibeli di istri kawe mah peuting inget rek lebaran bener kan urang mah atoh di dieu mah tara anu ceurik osok aya nu ceurik di dieu hari geus asrul awakhir aya nu ceurik ngan can kajieun kue jeung meuli baju can tak kakara ceurik di Mekah ge sok careurik jadi urang Indonesia sok ceurik dina tanggal likur-likur ka ditu bener kan urang Mekah ceurik ngan ceurikna beda alasanana urang Mekah mah ceurik teh mung pisah jeung Ramadan sabab untung aing dina Ramadan miga we sunatna ulah farduna waduh aya nu 1000 kali bunga haji tarawih komo salat lohorna mah salat farduna sok kan matak ceurik mung pisah jeung bulan Ramadan urang Mekah cari cing di masjid mah panggung pemenang Lailatul Qadar itu hari urang Indonesia mah ceurik teh aya urang Indonesia hayang ulang anggeus Ramadan teh jeung cek tukang dagang hayang 28 terus isuk 28 30 na make 40 poe cing nah sababna ieu marema sababna bener di pasar eta mah atau peda rek boga duit eta mah bener kan gitu kan mantak aya keterangan man fariha bidukhuli Ramadana itu haramallahu jasadahu minan nar sajalma nu bungah pedah datang Ramadan ku Allah diharamkeun asup neraka jalma nu bungah datang Ramadan haram asup ka neraka na Rasul urang bungah teh datang Ramadan ci sok beda kiceupna teh bunga betul bunga Ramadan walah ayeuna teh geus kuliga aya panggil saking cinta kana Ramadan ari urang panggil jeung leuwih ka cinta sok bunga lin cinta kana duit teh cinta lamun datang duit bunga teh bunga ari datang Ramadan cinta teh kana Ramadan datang Ramadan bunga teh atawa ruas asarek naikkan gunung Sawal aduh aing Ramadan ya euy ruas kaduga moal aing puasa ruas sabab naon tara cacarakan puasa nu puasa biasa Senin Kamis datang Ramadan teu bingung kan aing cacak batur dahar ge Senin kaduga puasa bener kan bari ngaji ceuk kiai aing ngawuruk ke sanggup puasa engke datang Ramadan mah nya aing teu kaduga
Bener Kang, cacakan batur barang dahar aya serangan kuat. Engke mah komo jeung batur bener Kang. Ari utara puasa mah Kang rowas aya kaduka moal. Rowas. Matak pas sahur teh dahar teh loba pisan 3 piring. Kunaon? Kunaon sababna? Sieun hayang dahar isu teh daharna loba. Marukan ari dahar loba teh matak lila mung daharna henteu Kang. Kalah teh hayang dahar deui, bejaan batur Kang. Matak anu saurna beak 3 piring teh jam 10 geus hayang dahar. Tapi anu saurna teh pati wareg mah nepi ka magrib teh hayang dahar. Ari jalma mah Kang kumaha biasana. Sahur 3 piring. Hayang beak hiji sorangan. Cek manehna aing malah hayang dahar. Sabab puareng pisan ayeuna. Jam 8 geus kukurukan beuteung hayang dahar. Bener. Jalma nu tara biasa tuang mah darah yang dahar, tapi lamun dahar maraos. Tah kitu, tapi lamun tukang dahar, eureun dahar puyeng bener. So, aing mah cuman 3 jam sakali dahar diberes setengah poe geus bungleng. Mata kelatihan ayeuna Kang, geus di jarangan tuang ayeuna. Biasa sok 3 kali aing 2 kali ayeuna. Malah mangkerek sakali lohor hukul geus deukeut kana Ramadan supaya entong supaya tong kaku ieu patuangan. Ya moal lain mangpang mumpung aing dahar memeh Ramadan, aing marek 10 kali dahar sapoe teh. Nah, datang malah masuk aya munggah segala muncit hayang 5 beak ku tiluan. Saurna munggah ieu mah isuk rek puasa. Eta salah urus. Eleh ku atlet lari lamun rek lari isuk sok sarek atau sok lari Kan aing seminggu deui ieu teh arek bertanding lari lompat ayeuna geus nepi ka di jam 8 lompat 3 jam ngarah engke teh tong ribu da geus biasa lari bener kan ya lain atlet lari rek diadukeun isuk sare saminggu ngumpulkeun tenaga cari tanah pas isuk hudang lari teh 10 meter nyungsem so Kakang sing cerdas Kang. Jadi lamun hayang ulah ripu puasa ti ayeuna geus dikurangan tuangna. Sabab geus biasa carang dahar engke puasa teh jadi teu leuwas. 2 kali we heula Kang. Engke ari puasa 2 kali lin. Peda dipindahkeun peuting magrib jeung tere subuh. Ari ayeuna dahar isuk-isuk jeung burit pan sarua wae pindahkeun dahar hungkul. Tapi tukang 5 kali dahar ripu engke teh puasa teh Kang. Bener. Sabab 5 kali daharna. Urang penting diatur aya namanya Kang. Tak gitu ulah puasa dendam. Aya puasa dendam. Nu puasa dendam mah penting daharna loba batan beurang. Matak biaya puasa teh leuwih gede batan keur dilian puasa. Oh bener Kang. Ya puasa dendam. Oh ripuh ieu teh. Burang ieu teh. Aduh. Ripuh awas yang penting air dahar sabarga. Bener. Dendam eta mah bedang lapar, penting rek dahar bebeakan. Atau geus dikumpul-kumpul ti dieu. Ningali dawegan tengah poe asa rek nikmat ngalah hiji tuna di dapur awas ya ku aing magrib ke. Dendam banyak. Aya tukang rujak cincau meuli asa rek geunah teh tuna awas ya magrib ku aing. Ngajajar 5 gelas ci susu, ci kopi, rujak cincau bener Kang. Batur salat lain salat minum eta 5 gelas. Pas arek tarawih teh ripuh dahar encan makaning salat paneuri balik dahar lalila deui pas tarawih teh pan dur teh isya amek kaajengan ieu bulan puasa isya tereh-tereh teuing lain isya anu tereh ente daharna nu lila kakana beak kudu sapotong geus isya bener nganggap jadi nganggap ajengan rusuh na kal bedugna henteu anger keneh wae ngan anjeun tadi waktu beak 5 gelas pan lila nginum 5 gelas mah jadi sep lebar engke bagian dahar tas salat di lila deui wae daharna atuh puguh 10 menit deui ka karangeureun dur teh isya udud beak sapotong goblok ajengan tereh-tereh teuing na kal bedugna isya lain urang nu daharna lila Kang kade eta jigana lamun puasa kitu mah menang Lailatul Qadar eta mah kan. Palai kaing Lailatul Qadar teh. Wah, Lailatul Qadar.
pertanyaan. Berbicara tentang Lailatul Qadar Kang, ya, 5 pertanyaan. Naon ngaran Lailatul Qadar? Keur saha Lailatul Qadar? Kumaha kautamaan Lailatul Qadar? Kamana jalana sangkan hasil Lailatul Qadar? Iraha dipasihkeun Lailatul Qadar? Sanggup kejawab teh Kang eta? Walah, kaburu magrib irah, rusukeun nya. Hasil ngaji teh apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar kan ngaran waktu istimewa. Waktu nu istimewa di ngaranan Lailatul Qadar. Pangsae-saena waktu Lailatul Qadar. Nepi ka ibadah dina Lailatul Qadar sakali sarua jeung ibadah 1000 bulan 84 tahun hiji Lailatul Qadar. So, lamun menang 10 kali nalika hirup, hitung-hitung ibadah 840 tahun. Ari umur urang ngan ukur 60 tahun. Katutupan teu ku amal urang kan. Mantap hebat Lailatul Qadar. Waktu istimewa. Naon Kang waktu istimewa teh? Tingkah hatena jalma jam'u ka Allah. Ta eta ngaranna jam'u. Tajalli jam'u eta ngaran Lailatul Qadar. Keun bae lah tulis rek arti rek henteu sugan taun hareup teh ngartina kan. Kakara bisa nyebut aing mah Lailatul Qadar teh ngaran waktu nu mana? Waktu nu istimewa. Waktu istimewa teh waktu mana? Waktu musyahadah ka Allah. Nah eta jadi Lailatul Qadar teh musyahadah. 1, 2 Kumaha kaistimewaan Lailatul Qadar saur Kangjeng Rasul dina riwayat Imam Bukhari. Hadis Rasul riwayatkeun ku Imam Bukhari, man qoma Lailatul Qadari ghafarallahu dzunubahu ma taqaddama min danbihi, rawahul Bukhari. Sajalma nu ibadah dina waktu istimewa nu ngaran Lailatul Qadar, hartina ibadah bari musyahadah ka Allah, maka kabeh dosana nu geus kaliwat dihampura ku Allah. Tah kitu dosa dihampura. Eta dina hadis bisa diterang. Geus. Katilu. Kanggo saha Lailatul Qadar? Ngaran waktu istimewa teh dipasihkeun ku Allah ka saha? 3 urang. 3 golongan. 1 golongan salikin. 2 golongan wasilin. 3 golongan arifin. 3 golongan. Salian 3 mah menang Lailatul Qadar. Nah, sebutan yang hungkul ke diterangkeun tahun hareup. Muga-muga sing panjang yuswa apal salikin nu kumaha, wasilin nu kumaha, arifin nu kumaha. Nu penting ngaosna tong belum potong, kudu hadir we nya. Waduh aing can apal ieu salikin, wasilin naon ke tahun hareup insyaallah sing panjang yuswa. Abdina ge sing panjang di sami. Lamun eueuh abdina can rangkeun tuluy. Ya. Sok ka. 3 golongan. Nu sejen Lailatul Qadar ngan eta mah itung-itung Lailatul Qadar. Itu kan. Ari makom abidin mah meunang Lailatul Qadar jam'u. Da ibadahna ge teu hayang usul. Toh. Moal menang jam rogibin moal meunang. Rogibin abidin mah meunang Lailatul Qadar. Salikin kakara meunang. Lailatul Qadar salikin jam'u ka Allah. Lailatul Qadar wasilin majdub. Kan belah teu arti ge penting nya tahun hareup dituluykeun insyaallah kaosna. Oh, ku ajengan mah dipungkar Lailatul Qadar teh bener kan? Oh, ini mah Lailatul Qadar pokona masih teangan we cenah keke kapangi. Belet insyaallah santrina teh kan. Kudu dibajakeun sing bener. Eta kan
majdub wasilin. Ari Lailatul Qadar arifin ahadiyatul jam'i wal farqi. Makom ahadiyatul jam'i wal farqi. Ta eta waktu istimewa keur arifin mah ahadiyatul jam'i wal farqi. Makom muqarrabin. Jadi arifin mah ku Allah ditaikeun ka muqarrabin, lamun wasilin ditaikeun ka makom majdubin, lamun salikin ditaikeun kana makom wasilin. Nah kitu ka. Eta Lailatul Qadar teh ka. Oh, tingali dina kitab ta'rifat. Lailatun yukhtassu fiha salik bitajallihos wa huwa waqtu tidak usuli salik ila ainil jam'i. Ngaran Lailatul Qadar teh hiji waktu nu ditantukeun pikeun salikin nu ngaranna jam'u ka Allah, musyahadah. Ari nu musyahadah tilu aya nu makom salikin minangka wasilin jam'u ka Allah. Anu makom wasilin jam'ul jam'i majdub ngaranna. Anu makom arifin jam'u wal farqu muqarrabin ngaranna. Oh, sabaraha tilu cek tadi 5 pertanyaan. Da ku abdi pangnanyakeun da akang teh nanyakeun wae disebut Lailatul Qadar teh cicing we sugan ngacu ajengan terangkeun Lailatul Qadar ku abdi pangnanyakeun dah ayeuna mah bener kan. Tapi anu ditaroskeun ku abdi bener akang hoyong naroskeun. Tadi mah can kapikir geus ku abdi ditanyakeun jadi kapikir. Naon ngaran Lailatul Qadar? Kumaha kautamaanana? Kasaha dipasihkeunna? Kaman tah nu kaopat? Kamana neangan Lailatul Qadar? Kumaha jalana jeung kamana neanganana Lailatul Qadar? Pan urang reka Bandung ge kudu apal jalan, bener ka? Di Ciawi aing hayang nepi ka Gasibu ieu teh. Gasibu di Bandung. Ka mana jalan ka Bandung teh? Tah ka beulah dieu mun ti Pamoyanan. Ieu mereka Bandung kalah ka Kenca, ka Surabaya nepina bener ka? Salah jalan. Ayeuna ge akang, ceuk akang teh nanyakeun ajengan jawab ka mana neanganana jeung kumaha carana sangkan meunang Lailatul Qadar. Jawaban ti abdi taroki jeung suruh. Neangan Lailatul Qadar mah taroki jeung suluk. Naon ngaran taroki? Naik ka hadrat Allah hatena. At-tanaqulu fil ahwal. Pundah-pindah tina makom, tajalli af'al, tajalli sifat, nepi ka tajalli dat. Eta taroki ngaranna. Rohani urang pindah ka malakut, ka jabarut, ka rob-rob, ka mustawan, ka qoba kausen, nepi ka hadrat Allah. Eta taroki ngaranna. Ari suluk mana? Suluk. Cek tadi taroki jeung suluk. Lu kumaha ngaran suluk? Ngambah makom yakin nu salapan. Mana makom yakin nu salapan? Tobat, sobar, syukur, roja, mahabbah, khauf, kan? Ridho, tawakal, nepi ka makom mahabbah. Lamun menang nikmat, urang teu salah ngagunakeun nikmat. Syukur nikmat teh eta ngaranna suluk. Pak Haji gaduh nikmat, tuluy ku Pak Haji disodakohkeun ka masjid, disodakohkeun ka fakir miskin, eta Pak Haji keur suluk. Kartos teh. Lamun menang baliat, urang menang cocoba, waduh sepeda teh leungit. Tapi hate urang sobar, nu sobar menang cocoba eta ngaranna suluk. Kartos teh kan? Ini ke masjid, tuluy sholat, Allahu Akbar. Hate mentog ka sawah leumpang, dibalikeun deui, sia teh keur sholat kalah ka sawah, dibalikeun deui kana sholat, kalah ka ulin sia mah sholat dibalikeun deui hatena kana sholat, eta sulukan. Di mana tiba kana salah, tuluy akang teh tobat ka Allah. Dasieun di benduan Allah buru-buru ditobatan ka Allah, nu tobat teh eta suluk ngaranna kan terus kan. Tiba kana dosa urang istighfar, lamun menang nikmat urang syukur, lamun menang baliat urang sobar, di mana aya pamaksudan tawakal ka Allah, bener kan? Harapan menang rahmat Allah, sieun ku godhob Allah. Eta ngaranna suluk. Kartos kan?
puasa lapar, waduh ripu lapar teh geuning panon ranyai tuur nyorot jabal runglang ulah ngarasula, waduh gara-gara puasa aing jadi kieu ieu teh kuhul hate teu geura magrib. Ulah lamun sobar nandangan lapar puasa eta ngaran jalma nu puasa suluk, insyaallah meunang Lailatul Qadar. Geus. Ka mana neangan Lailatul Qadar jalana? Taroki jeung suluk meunang Lailatul Qadar. Nu teu taroki jeung suluk mah meunang Lailatul Qadar. Kalima kasawang teh pertarusan nu kalima akan moal mah kasawang pang nanyakeun deui ku abdi lah. Aya ge meunang mikir abdi ge. Abdi teh lamun kerek nanya kitu pura-pura jadi santri mun aing ngaji ka ajengan tang teu rek nanyakeun ieu. Tah kitu kan, mata ku abdi pang nanyakeun akang teh. Untung sakitu kita dititah nanyakeun mah, hese ayeuna ge sok nu kalima rek naruskeun naon. Kalah kalieur banyak. Nu kalima ya iraha Allah merekna Lailatul Qadar. Nah dina Ramadan da ihtilaf cek sawareh mah dina Ramadan salian Ramadan eueuh Lailatul Qadar. Tapi cek mujtahid mutlak sawarehna muter Lailatul Qadar mah teu kudu dina Ramadan. Na Sawal aya, na Hafid aya, dina bulan Safar ge aya, di unggal bulan satahun muter Lailatul Qadar aya di unggal bulan ge. Ceuk sapalih ulama. Cau kan. Iraha dibikeunna atuh. Ka abdi ge aya nu ngajakan ajengan anteur ka Mekah rek naon cing? Rek nyangan Lailatul Qadar. Ari kitu di Indonesia eueuh nya cik. Aya di teu kudu penting wae beurang ge bisa Lailatul Qadar. Tapi ngaranna Lailatul Qadar, mata Lailatul di dinya manana waktu ulah diartikeun penting. Geuning aya bahasa ti ulamana Lailatul yukhtasu fi salik, penting anu ditangtukeun ka salikin. Pedah lolobana terjadina penting ibadah jongjon beurang jeung penting jongjon mana sih sok. Tengah poe subhanallah subhanallah. Coba pemajikan keur ngagoreng no gitu hayang balik di masjid teh bener kan? Beda jeung penting, sok aya mikiran dahar penting. Le magrib geus daharna. Penting jam 1 subhanallah subhanallah ulin batur bener. Pemajikan sare budak sarare nonton TV sorangan teu rame. Sorangan jongjon subhanallah subhanallah. Matak terjadina Lailatul Qadar rata-rata penting, matak bahasana penting, padahal beurang ge bisa terjadi. Kartos kan. Ikhtilaf ulama dina Lailatul Qadar. Muter cek sawareh. Dina asrul awakhir rata-ratana, tapi teu kudu asrul awakhir. Nu harebat makang kakara tanggal 2 ge geus meunang Lailatul Qadar. Nu harebat tapi na anu teu hebat mah ka 30 ge anu teu meunang. Nu harebat tanggal 2 bray Lailatul Qadar musyahadah ka Allah Lailatul Qadar. Teu kudu ngadaguan puasa 20 poe. Namun sababna biasana ge geus taroki jeung suluk dina bulan Hafid, dina bulan haji, bulan Safar oge. Nu matak pas Ramadan teh tanggal 1 taraweh, isukna puasa, encan puasana ge langsung di dinya musyahadah ka Allah, berarti malam tanggal 1 geus meunang Lailatul Qadar. Kapaham teu ka? Iraha dibikeunna nalika jalma bebas hatena tina perbudakan hawa nafsu. Jadi Allah maparin waktu nu istimewa teh ka jalma nu hatena keur bebas tina perbudakan hawa nafsu. Tak kitu kan? Salat tapi ujub jeung ria, syahwat nafsu yang karuk dina hate, meunang Lailatul Qadar tina salat moal kan? Kudu ikhlas salat. Nalika hate ikhlas sabab bebas tina perbudakan hawa nafsu, Allah maparin Lailatul Qadar. Jadi kawayahna kudu mujahadah. Na bulan puasa hayang ambek tahan. Nu mujahadatun nafsi teh hakikatna keur neangan Lailatul Qadar. Kapaham teh kan? Ek mereka pemajikan tapi hate keheul. Leungitkeun heula keheulna. Ulah dialungkeun, kok patutah si haji gilit gerak ke pasar 5 juta duitna, tapi hate keheul ikhlaskeun, piceun anu keheulna.
ngarah meunang Lailatul. Oh, ieu mah mere bari amak coy. Atuh teu meunang Lailatul Qadar, sedekah loba kan teu meunang Lailatul Qadar karena teu taroki dina sedekahna, bener ka? Teu taroki jeung suluk. Kan tadi anu taroki jeung suluk, anu suluk teh nu kumaha? Anu berharapna ka Allah hungkul ikhlas hatena. Bersih tina boga tujuan kasalian Allah. Kegagalan ge Kang sabenerna mah ya ngan hiji ceuk ahli Allah. Tapi cek ahli nu awam mah loba gagal. Rumah tangga pipisahan, rumah tangga gagal, bener. Padahal cek ahli Allah mah can puguh gagal nu rumah tangga pipisahan. Naon sababna ari pipisahanna lain ku hawa nafsu mah? Kunaon neng make pipisahan? Salah kita ra salat, diajakan salat ge kalah ngamuk ku abdi. Mending pipisahan. Jadi pipisahan nanti salamet tina perbudakan jalma anu di bawah perintah ku hawa nafsu. Salamet hakikatna mah pipisahan teh daripada dituluykeun rumah tanggana rek bener moal dipingpin ku jalma anu pinuh ku hawa nafsu Bang. Mah beres kan. Matak rumah tangga pipisahan cek jalma bodoh gagal. Jadi pembisnis teu beunghar, pembisnis gagal. Sur gagal teh cek ahli nu awam maka masantren teu bisa ngaji, santri gagal. Tuluy masantren bisa ngaji ngan mukim teu boga santri, kiai gagal. Bener. Dagang tapi teu dekeun payu, tukang dagang gagal. Sakola tapi teu lulus nu sakola gagal. Testing teu hasil testing gagal. Loba gagal teh. Padahal cek ahli Allah gagal mah ngan hiji. Kegagalan itu dimulai dari kegagalan hati bebas dari perbudakan hawa nafsu. Nalika hati teu bebas tina perbudakan hawa nafsu, boro-boro jadi jalma bodoh, jadi jalma pinter ge gagal pinter ge. Aya nu gagal pinter, aya sabab pinter ujungna dipanyara, sabab pinter dipikawewa ku jalma, sabab akhlakna paburantak jeung dalilna. Bener gak? Mata nu disebut gagal cek jalma-jalma awam cantang tuh sekali Allah gagal. Gagal mangan hiji. Gagal membebaskan hati dari perbudakan hawa nafsu. Hati sina bebas tina perbudakan hawa nafsu. Salat tapi hati diperbudak hawa nafsu. Salat taria jeung ujub gagal salat eta. Teu salat, komo teu salat. Bener. Kira-kirana nu hatena teu diperbudak hawa nafsu aya nu moal salat. Moal, nasabna bebas tina perbudakan hawa nafsu. Dur lohor hayang salat. Sabab eueuh nafsu nu perbudak hate. Boga duit mitoha susah hayang mere, bener. Karena sukses membebaskan hati dari perbudakan hawa nafsu. Maka gagal itu menurut ahli Allah cuman satu, gagal membebaskan hati dari perbudakan hawa nafsu. Di saat kita hidup di dunia tapi bisa membebaskan hati dari perbudakan hawa nafsu, boro-boro beunghar pakir ge sukses kan, boro-boro pinter bodoh ge sukses. Maka kesuksesan kita di dunia bukan diukur dari masalah uang, bener kan? Dagang lain diukur ku loba duit sukses. Ari diperbudak ku hawa nafsu mah sanggeus loba duit insyaallah ngaco hirupna, bener. Nu matak aya awewe nu bebeja kaajengan moal tulus rumah tangga teh kunaon neng loba teu duit salaki teh kunaon batur mah hayang boga salaki loba duit eta leungit wae 3 bulan kakara balik sanggeus loba duit, bener. Eta jadi gagal loba duit teh sabab hate gagal dari perbudakan hawa, membebaskan hati dari perbudakan hawa nafsu gagal. Maka kegagalan itu Bapak berangkat dari kegagalan kita membebaskan hati dari perbudakan hawa nafsu. Beunghar rek pakir rek pinter rek bodoh, lamun hate urang geus bebas tina perbudakan hawa nafsu, insyaallah jadi jalma anu sukses dunia akhirat. Sakitu ka nu kahaturkeun insyaallah diteruskeun deui ngaos sing paranjang yuswa sadayana urang tiasa patepang deui dina sasi hafid bakal sumbing kawitan deui ieu pangaosan. Alhamdulillah sok sanaos ieu ngaos teu sabaraha panjang, muga-muga berkahna diagungkeun ku Allah taala. Amin.
hapunten kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.